Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna nyaritakeun ketika ruh orang geus ngarasakeun nikmatna ibadah. Yuk orang simak bareng-bareng. Kula mah baheula keur zaman masanten resep cenah di anu aya kiai ahli ibadah ka ditu ziarah nempo bae teu menta daun teu menta daun empo bener urang ka buya bae ka buya Cidahu datang ka dinya magrib milu salat hayang kapanggih moal bisa salat deui Allahu akbar salat deui Allahu akbar oh dihitung kula 20 berarti jeung ba'dal magrib 22 terus datang ka isya oh salat awabin datang bepan ka imah teh jaheunya mulai ta urang terenyuh hate teh Masya Allah karim tas magrib isuk bae mah nurutan lah barang isuk mah nurutan Allahu akbar menang dua geus capek A'udzu billahi minasy syaithanir rajim salah zaman ikhtibari quwati Zaid nginan panah Kanjeng Nabi Ismail anu sok nginan panah panggih ku Kanjeng Nabi Ibrahim ku ramana panjen tepan didinya ceket Baitullah mun urang baheula nama ka Mekah Baitullah Zamzam lurus ke belah kaler teh eta teh aya tangkal kayu didinya Kanjeng Nabi Ismail sok ngarautan panah jang moro kitu Kanjeng Nabi Ismail teh Masya Allah da keur carita Kanjeng Nabi di zaman urang mah baheula teh tah mautan kieu nyeun teger yeun pancing waduh lamun geus kenyoy gitu kan mantep kuari makan teu kudu nyieun ja beulieun loba kuari baheula mah timahna ge urang nyieun dipagahan kan ku kolot ya nyokot daun cau buang lencoskeun kadinya nyerean nah tuh etana kan digarang bukan kena sendok cetimahna seret geus cair dikadijakeun seret Masya Allah teu baheula mah tak inget bae beres cabut diangan pake mancing ku urang ya Allah ya Rabbi tradisional teu kudu meuli baheula mah hebat babari jadi pengalaman baheula jipen di mantak torek eta dicician baheula ku kolotna sia entak aya tibahan ieu na ngan rada kaambeut timahna ya karim Allah nah walau arsala sahman zaid nyeunaan panah sanggeusna dijieun dicoba kekuatan panah tersebut coba nyobaan panah Zaid teh Masya Allah coba ta ieu gondewahna kadi ieu keketeng bahasa baheula keketeng ngaranna keketeng talina ya panahna diasupkeun ka ditu tarik keketengna karet teh jadi ke lamun dilepaskeun ngantrak urang keur leutik makan sok nyieun teh kos kitu keur leutik mah nyieun tina awi ka dieu deui karetan jadi ka dieu cobaan kana buah buah tetangga kena
baheula teh nyieun urang teh papanahan gitu ya Allah ya Rabb ngan teu di bolongan tengahna baheula mah jalan sisi lewat sisi ka dieu teh Masya Allah Zaid nyieun panah kemudian dicoba kekuatanana datang ka mana ya jarak tempuhna sabaraha meter kekuatanana kumaha kuari kuaing dilepaskeun ka ditu tuh ka pangpang gede tangkal kayu ka pangpang gede disebutna naon pangpang gede pangpang gede ya tangkal pangpang nu laletik papan pangpang letik pangpang nu gede naon tangarana hah dahan tah ieu ngaranna dahan pangpang nu laletik tah nu gede yeuh kana dahan gede disiapkeun set hayang nyaho kekuatanna doang cet barang datang ka ditu manuk ragang jah manuk ragang jadi teu nyaho aya manuk teu nyaho aya manuk teh mah jadi kabeneran we nya ngalepaskeun kana dahan set horenganan pas manuk enclak ka dinya atuh kan kena ragang nu jadi pertanyaan eta manuk halal apa haram Masya Allah masalah tentang ka dinya eta kabeneran panai kabeneran mah kieu urang nanjak embe mundur kabeneran sama ekonomi kitu ngarti heran aing mah oplok kabehan merenya haye mesatkeun panah dicoba kekuatan panah nang nyieun manehanana iman nang nyieun wa iman nang meuli dikenakeun kana dahan gede ku urang teh ya kabeneran manuk pas kadinya plek dagrag teu dimaksud kana manuk maksudna kana dahan tapi pas kabeneran datang kadinya panah manuk aya ragrag kenalah halal apa haram iyalah geus aya masalahna Masya Allah walau arsala sahman lamun Zaid ngalepaskeun panah tujuan ngalepaskeun panah liktibari kuati untuk mencoba kekuatan panah datang ke mana jeung kumaha kategeranana mun aya angin ngolembarna ka mana jeung sabaraha dicoba heula kan panah teh dalam rangka mencoba kekuatan panah atarobahu saydun kunaon atuh aya manuk datang kadinya mun manuk teh mah teu maksud kana manuk kadinya fakotalahu hae haruma fil asli haram sebab teu maksud teu maksud mah kabeneran li annahu lam yaqsud saydan muayyanan wala mubhaman haram hukumna haram tama tuh kos kamari be percis kabeneran sarua bae urang keur nyekelan golok di kieu-kieu atawa peso seukeut amat ieu ragag barang ragag di handap aya hayam pisan kana beheungna hulkum jeung marina pegat percis kos nang mencit bae eta haram sebab teu maksud mah kabeneran ragag ya Allah ya Rabbi ge panas Allah bae teu maksud manah buronan yakne buburon atau manuk naon bae uncal jeung sajabana kena nah eta teh ya kulantaran teu maksud haram hukumna teu maksud kan ieu teh anu hebat mah kosduna gemantak aya jelema ngarendeng salat
Ari Zaid salatna maksud salat, Ari Umar mah teu maksud ngan sakadar gerakan-gerakan dong percis sarua gerakan ti awal tepikeun ka akhir. Zaid mah aya qasdu kana salat, Umar mah henteu atuh terjadi Umar jadi teu maksud. Jadi qasduna ieu datang ka mana nu mantap ieu urang ngabebener qasdu nu hese. Urang dada ka Allah datang ka mana qasdu urang ka Allahna sabaraha persen qasdu urang ka Allahna. Urang ka Allah nangan 50%, 50% pangkat urang qasdu ka Allahna 70%, 70% qasdu ka urang. Kumaha qasduna ka Allah, kumaha qasduna tak ieu urang nu kurang pati diopenan, kurang pati diurus qasdu urang ka Allah. Urang jadi kiai qasduna babagi jeung ka dunia. Dimui makomo tama dunia dan dunia. Oh masalah ieu mah keur sadita. Urus sok juga singgung. Di partai dunia dan dunia. Wah, kena kiai kula mah di Golkar ge karena Allah. Hayang neuleuh aing beungeut karena Allah di partai. Hayang neuleuh coba ka dieu keun disoekeun irungna ku aing. Mana nu karena Allah di partai? Pugu jadi kiai biasa hese karena Allah na komo di yayasan mah. Teu mayar bae hiji di exit. Teu mayar bae murid keluarkeun apa lillah dari kos kitu teh. Bau-bau dunia lillah mah. Tah pasantren kos ieu ge hese keneh bae asal diondang teu diberkatan bae haju bae ngajang hilak. Bae ngajang hilak sia nyaho ngajang hilak bahasa Vietnam eta ngajang hilak. Qasduna ka Allah, qasduna ka Allah tinggal ragap pe diri urang jaheuh nya lamun bener deh qasdu ka Gusti Allah pasti hudang di peuting. Wal kebel aing ge babaturan aing geus maranaot sahandapeun aing geus pararaya. Aing ge moal henteu pasti paeh. Sangeuk sebenarnya mah ieu teh hudang di peuting. Mana rada puyeng saeutik rada tiris. Pamajikan nyingkap ongkoh deui. Dah ayo coba kira-kira tah jam hiji hudang pamajikan nyingkap anu herang teh tahajud ada tiris. Nah coba kira-kira tahajud apa kadinya? Oh sia goblok kabehan kan. Eta kurang qasdu, kurang qasdu. Padahal pun qasdu da urang deuk ka Allah mah tutupan heula ku urang neng ampura akang lain wayah ka neng ieu mah rek ka Gusti mandi heula wudu beres wudu ka dinya. Aduh bagi. Nah qasdu datang ke mana ya qasduna nu mantak diusolian teh qasdu ta'arud ta'yin supaya mantep eta menang ulama aya geus bisa mantep kudu usoli. Wali-wali emang usoli tara Allah beres sebabna geus nyimpul di jero kolbu ngan kulantaran urang can nyimpul simpulkeun heula make usoli supaya ulah ngalayang ka kaler ka kidul. Usoli salat kaula fardhu zuhri fardhu 4 rakaat mustaqbilal Ka'bah bener henteu aing lempeng henteu ka Ka'bah. Itu kan tah leuleuh besi salah kompas heula tuh kan jadi mantep urang. Nah geus nyimpul Allahu Akbar mantep qasdu urangna urang teh neuk ceramah qasduna amplop apa ngaji sih tuh kan urang teh cicing di mana ieu qasduna naon deuk ngaji deuk silaturahim qasdu urang lempengkeun ka Gusti Allah moal kebal hirup di alam dunia lempengkeun tak urang bae nu dikiaikeun ku jelema hese bae qasdu teh ieu keur carita qasdu ieu. Nah bisa urang qasduna mantep ka Gusti Allah naik tina 50% wari ka 60 beda rarasaan geus lewat 50% rarasaan beda naik 70 leng-lengan nikmat komo geus 80% mah ngeunaheun nu ibadah teh lain awak ruh ketika ruh teh geus ngarasakeun nikmatna makanan bakal karasa ngeunah. Awak butuh makanan, ruh butuh makanan.
awak urang makananana sesuai jeung selera urang-urang parahyangan pasti rada amis. Urang-urang Padang pasti sakali dahar sakilo bae mah kudu ta cabe. Aduh urang Padang mun teu jeung cabe teh jadi kajen sanggup ka jasal cabe. Padang tamanya nama itu mentak ngaheot bae kos manuk beo nya nama. Padang juga Betawi ya semu-semuan saya itu. Tuh Pandeglang. Nah, Pandeglang mah eta kulon mah anu sok bau hiber teh naon ngaranna itu. Sok liber teh kah, sok bau gaang. Orang teh di naon gitu di Suguhan Dahar daerah Pandeglang sayur hasem teh sok ditundenan naon eta? Naon teh? Seng. Tuh. Ih, saur jaho. Kurang kulon ongkoh. Tah, eta selera. Ieu geroh ge boga selera. Makananana wiridan rohmah. Wiridanana teh sesuai jeung selera. Roh urang teh resepkeunana sholawat, selerana berarti sholawat. Roh urang teh Quran, selerana Quran. Roh urang teh ieu teh zikir, selerana zikir berarti. Roh urang tasbih, selerana tasbih. Disesuaikan jeung daerah-daerah jeung keseleraan awak urang makanan jeung minuman. Roh ge sarua. Selerana naon. Ternyata coba bere Quran teu akur jeung selera. Zikir teu akur. Sholawat henteu. Tasbih henteu. Hamdalah henteu. Takbir henteu. Gering mah budak. Berarti rohna ieu kudu diopnam ieu mah. Budak kredit teh lain kredit tadi embahna kredit. Tuh nu ngeunah cek nya aing. Atuh teh mah awak ge lamun dibere sangu teu. Bubur henteu. Ih si budak dibere naon nya cek urang teh. Coba. Kuari dibere kuari bubur embung goreng sangu henteu keneh bae. Coba minuman kopi henteu, susu henteu. Naon deui bere buah-buahan embung kabeh ya otomatis kudu dibawa ka usada insan. Awakna berarti gering awak. Selera aja dibere awewe anu gede embung, nu leutik embung. Coba nu ieu henteu. Geus eueuh selera. Eueuh selera lantaran handapna geus jadi wau. Kan nu hebat mah alif, mah wau. Masya Allah karim. Nah ieu selera awak mah ku urang teh babari ngeunah dahar terus saya kurang diopenan supaya ngeunah berbagai obat supaya berselera. Kunaon ari roh teu berselera teu pernah diopenan. Teu pernah we ku urang teh coba selerana ka mana goblok sia roh. Carekan ku urang. Batur mah bejana teh tamat Quran saminggu sakali sia. Sia mah asal ngadege Quran boro-boro maca si aju heuai bae goblok sia. Kampak sia ku aing. Mau kampak urang aya kampak ya. Tuh eta hebat ta urang lamun bisa nganasehatan awak sorang. Coba ku aing baca sholawat sia ayo. Asal geus menang 3 bae. Ieu si aing yang hareup mana. Karak 3 doang geus lengongan. Tuh selera berarti roh. Ketika roh orang itu berselera berarti ieu gering rohna. Maka diopenan melalui ulama cik coba mujalasah jeung ahli Allah diuk bae ulah wakawiridan awak zarahkeun sia ku aing. Zarahkeun heula ka kiai anu beukieun ka akhirat kana wiridan. Ulah waka kukuman zarahkeun Assalamualaikum geus we. Enon kula mandek ziarah bae ka dieu tempokeun beres balik bae ada 10 juta insyaallah. Tuh sia mah kos kitu bae tahajud bae ngahulang. Sia mah hayangna datang ke kiai neuleut kiai disuguhan ku kiai diberkatan goblok tah tuh kos kitu. Garong ngaranna tah mah. Tah teh mah variasi doang ieu mah deuleukeun awak urang. Aing sok aju ngalantur ngomong goblok. Sebab ieu teh nu di sisieuna tolol. Nah, tempokeun awak urang ka ahli Allah beda ke bakal sok.
sebab lawan ayah sinar di hali Allah manu urang teu nyaho gaib energi teh ngaranna sinar Quran, sinar zikir, sinar tasbih, sinar makrifat. Pan makrifat teh nur, ilmu ge nur. Nah aya nur dina galbuna ilmu jadi nu komo makrifat mah urang datang ka dinya aya nur teh tah sanunya kasorot ku nur teh tah kula mah baheula keur zaman masanten resep cenah di anu aya kiai ahli ibadah ka ditu ziarah nempo bae teu menta daun teu menta daun empo bener urang ka buya bae ka buya Cidahu datang ka dinya magrib milu salat hayang kapanggih moal bisa salat deui Allahu akbar salat deui Allahu akbar oh dihitung kula 20 berarti jeung ba'dal magrib 22 terus datang ka isya oh salat awabin datang bepan ka imah teh jaheuh nya mulai ta urang terenyuh hate teh Masya Allah karim tas magrib isuk bae mah nurutan karena isuk mah nurutan Allahu akbar menang 2 geus capek tah urang bisa nempo geus urang lamun nyaritakeun Mama Bakri ulah nyaritakeun sakadar Mama Bakri ibadahna geura urang nyaritakeun Mama Satibi gentur ulah sakadar nyaritakeun Mama Satibi ibadahna coba beja naon kada tanyakeun kumaha buya tah ulah nyaritakeun sakadar buya ibadahna kumaha aya eueuh model kuari model manehanana jadi jang naon jang kaca urang Masya Allah eta keur carita katempo zahir encan batinna meureun nu mantak ngaji bae ge aya lazat nu mantak salat bae ge aya lazat nu mantak maca Quran bae ge aya lazat aya ngeunah qosduna geus mantep ka Gusti Allah ukur jeung urang geus datang ka mana ieu qosdu urang ka Gusti Allah qosduna lamun urang kebeneran hungkul nembak atau mana ndek nyoba kekuatan panah teu maksud ka manuk ai kena manuk kulantaran teu maksud teu jadi kudu aya qosdu Masya Allah. Nah urang ge kudu diperhatikeun ku ari di anyar-anyar qosdu urang abe mantep supaya jadi ibadah orang ngabundal qosdu da lempeng. Alhamdulillahirabbil alamin atur nuhun kasadayana netos hadir di channel abi ulah follow di subscribe nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.